Iya lagu tepang sono haturan wilujeng tepang di rombongan seni Sunda di puhun Sunda hapunten anu kasuhun pilih ayah ari kalepatan tangtos kalepatan mah aya wae hapunten anu kasuhun gara-gara urang Cibalamoha anu bager iya orang Cibalamoha ya kalepatan ieu pangrasa master terapi ti orang Cibalamoha moal anu bireuk kasepuhan mah mangga urang sasarengan gara-gara urang Cibalamoha deui mangga majengkeun mah jaringan seni kagungan pakarna pangrasa seni Sunda, budayawan seni Sunda tuturunan Sunda sama Sunda sawawata hapa junjunan nyanggakeun mangga iya lagu ari tepang sono nyanggakeun kasadayangan nyanggakeun tepang sono nyangakeun tepang sonona ka pangrasa rumaos kirang didikan anu kasepti kudrat teh ieu pan rumaos mah oke geningan masih diajar semangat beda urang Sumedang sih wan udag-udag udah kaduh naon eta pangrasa teh dukanya Sumawon kasusian mangga urang sasaran musik ari eta seni kagungan seni Sunda kapalan jalanannya teu kenging satengah-satengah bukan setengah-setengah Ari wayang tema ngandung perlambang manu manusa Abdi Ali Devi Rajit hati cepat ya Pak Rasian gede mangga nyangakeun kan hoyong tepang sono rasa ing pasea cenah hayong sono mah mun hoyong seur cering pas saya asli eta teh asli sanes mitos nanes oh
Dari hawa kan pada siapa di hawa wae. Hmm. Kita sono deui gitu. Oh gitu eta teh. Nya aya nafsu pamikir pas ya. Apaan aya nafsu? Nafsu kan luar. Oh gitu. Ya nafsu jaro paling parah mah. Tanya tunjuk hayang ka ditu hayang ka dieu. Wah itu.